jaga sikap ya cu, jangan bandel. Jaga sikap ya cu. Mak, eta saha? Nyaho. Ded, tapi yang sampaikan di desa besar. Enggeus. Woi, kenal sih ya? Harulukeun aing deui. Budak mana sih ya? Mana ka dieu deui? Teu kajeun. Urang sembarian nanya. Nya, aja sia. Sia. Ya, enaon ka dieu? Tema, urang dek neangan Masaro. Urang dek kakayan di desa ieu. Naon, KKN di dieu mun bisa mah ulah, ini sebalik deui ka ditu ka kota. Kunaon emang mah ulah kakayan di desa ieu. Di bejaan si barandal cek aing ulah, bahaya. Ngomong sih ya, di universitas mana ieu datang ka dieu? Iya, naon sih? Oh, kami dari Universitas KKN Kantong Kering. Oh, KKN kantong kering. Haju teu marau duit meureun sih teu boga duit. Entah, Mak. Kami hendak ngalaksanakeun kerja bakti di kampung ieu mah, kajeun ulah. Hei, barandal dasar di bejana ulah bahaya di dieu mah bahaya. Sing naon teu bahaya. Ma, ijinan atuh, Ma. Ijinan, Ma. Tuh, Ma, tuh ijinan, Ma. Ijinan, Ma. Aduh, dah, kayak ngalawatan boga anak kotok yang di Paraban bae. Geus kumaha ijinan. Darar yuk dia. Tapi emak minta tolong ya. Ulah macem-macem. Aju kudu nu sopan, ulah berbuat nu aneh-aneh. Amun misalna ngalanggar tanggung sorangan akibatna. Moal urang ge, Ma. Nya ieu nya. Tol sia. Satu lagi gerak, lu emak ya. Ayo. Ya. Masa kasarama kain? Ingatkan saya ya cu, jangan berbuat aneh-aneh. Sini deui. Jaga aja nama iragak lilin dah lu. Geusnya budak yang geus datang tadi desa besar. Ulah ngalakukeun anu macam-macam. Ingat pesan emak. Kamu misalnya berbuat nu macam-macam, geus mama angkat tangan, tanggung sendiri akibatna. Geus nya. Mandek ka imah heula anak balik. Assalamualaikum. Salam. Tuh kan, naon teu. Tadi geus bere nyaho, ulah berbuat nanaon, ya.
banyak dengan tempat sholat nya. Oh, Bima, saya kira sholat mal kan biasanya saya rajin sholat. Gua selalu penting naik. Ibadahnya ibadah sia, ibadahnya ibadah aing. Tolong satunya saya tahu nih udah kemana-mana ini dengan tempat sholat Pak. Bim, pan sih nggak jawab pertanyaan si Nur gitu amat. Bim, sini kemana? Tuh, kumahanya aing. Ungkap perasaannya aing ke si dia. Ndak ngomong bogoh, pesing ditolak. Kumahanya. Aku adalah Badarauhi. Aku bisa membantumu. Pegang ini. Asal naon ieu, Mak? Jangan panggil aku emak. Panggil aku Nyi Bandar Hui. Makasih, Nyi, makasih. Kok aku masih di sini ya? Aku jalan aja lah. Iya sih, Bima kemana deh? Mengartikan perasaan yang jasa. Wah, beneran si Ayu. Apa aing ditambahin si Ayu? Niken salah dia kasih dia. Ayo! Woi Bima, aing mah neangan sia. Yuk, kalau ikan kan selendang iya yuk. Kasih dia. Selendang nang gimana atas ya? Jangan besi. Yuk, kita baik. Ayo boga hiji deui. Tapi ieu mah bikinkeun bae kasih Lydia nya. Please satu yuk, please. Tapi benernya engka aing dibere selendang kos kieu. Geran ka ditu. Yes, gue bisa dapetin si Lydia. Gimana ya? Coba aja lah. Duh, kumahanya. Kumahnya selendang iya poin kudu dulu diberi ke si Lydia sih. Kan yang dia bogo ke Bima. Apa kau yang sumputkan banyak? Simpan gelang ini untukmu agar Bima mencintaimu juga. Pegang ini. Ini bener, Mak. Kemana itu si Emak? Aja lah, yang penting menang gelangnya nggak bisa dapat si Bima. Bima. Lydia. 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 Bima, kaki gua ada lens aja, Bim. Bima. Lydia, bangun. Lydia. Ih, suka yang nonton, Bi. Oh, lentah.